Udah, aing malah patah teh keceplok kayak gini. Lucah deh ya. Dia akan kuat ya. Buak. Ih merasa lagi rasa buah kul di deeng. Di deeng mah kudunya deui. Dak beak meureun lah. Buak apa? Kulin aja. Setelah balik, silakan bugana. Astaga. Buah kul di aing anu ngacak-ngacak. Wong di patah-patah ke deeng tarawang. Poin lapar ke bapak aing kana bae di sebat-sebatkeun ieu. Gas. Bapak, buah kul urang anu ieu anu ngalaan. Oh, ge. Tangkeun jung ka ditu jung. Tangkeun hajong. Tarawang bugong dak. Saha nu ngacak-ngacak buah kul di aing? Kan tarawang ku disapat-sapatkeun. Eta kunaon leungeut Bapak? Astaga, Bapak eta kunaon Bapak? Aing kadek start. Kadek usaha. Hah, Aing glucing monyet. kucing monyet. Masih mau segera ubaran tanah kecaye. Nah, ngelawan orang monyet keur hamil mah emang gitu. Sensitif. Paling payah monyet nih. Sama. Stanu. Yes. Sakunahan ieu. Ya. Sakunahan carik teh ya. Ya. Eta kunahan getihan leungeun. Glucing monyet. Lucing monyet. Aku bisa apapun nih. Sok gelo amat sih. Eleh ku monyet teh mana sih nyela nyela. Hai mah manteu kana tulang ieu mah udah tangge pecat. Monyet nang gede henteu? Hah, Segedean. segedenan. Segedenan. Segede kangkos. Kangkos. Parah meureun tah monyetnya. Jadi aing budak. Kata kunaon tongong deh. Dicakar si monyet. Dicakar. Oke nan bapak keur nyieunaan bisa dicakar monyet teh ya. Aing kebok mana langsung nyaplok di luhur. Di luhur. Singkos langsung bluk aing kena ieu. Hai gua nang kasajar kaput. Jeung. Yuk. Hayo kamu saja aja lah cari ya izin kak kena kanyut. Dong monyet bapak ge. Bapak gue dong monyet ge. Ani si monyet. Ngaju. Gang ada. Kali kelima. Eta ieu nya teh. Dora nah.